Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati sahibi hadzal kitab wa ila hadrati syari hadzal kitab wa ila hadrati muassis hadzal mahad nafa'allahu wa ila hadrati jamil masyayikh alladzina yu'allimun fi kullil ulum nafa'allahu bi ulumihim fid darain al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilm zahiran batinan syuhruna bi badikas sholih fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji fasol. Fi adadi mubtilati sholati. Tetap dina martelakeun pirang-pirang bilangan anu ngabatalkeun kana. Tetap dina martelakeun pirang-pirang bilangan pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat. Tetap dina pirang-pirang bilangan pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat. Walladzi ari perkara yubtilu anu ngabatalkeun bihi kalawan ieu ladzi naon as-sholatu sholat. Eta ahada asyara ayat 11 naonana syai'an perkarana. Walladzi ari perkara yubtilu anu ngabatalkeun bihi kalawan ieu ladzi naon as-sholatu sholat. Eta ahada asyara ayat 11 naonana syai'an perkarana. Al-kalamu kahijina ngomong, al-amdu anu ngahaja. Al-kalamu kahijina ngomong, al-amdu anu ngahaja, as-sholihu anu bener, li khotibil adami khotibil adami ka payuneun pirang-pirang bangsa Adam. Anu ngalugatan teu pirang-pirang tapi bangsa Adam kabeh kitu-kitu keneh. Sawaun ta'alaqa eta sami wae nyambung di maslahati sholati kana maslahatna sholat. Aula atawa henteu aula atawa henteu aula atawa henteu
wal amalu kaduana migawe al kasiru anu loba pagawean sanes migawe wal amaru sareng kaduana pagawean al kasiru anu loba al mutawalli anu tuluy-tuluy kasalasi khutwatin saperti tilu pirang-pirang lengkah amdan barina anu ngahaja kana bukti naon zalika itu amalul katsir sanes amdan itu amdan au sahwan atawa poho amal amalu anapun ari pagawean al qalilu anu saeutik eta fala tabtulu maka teu ngabatalkeun ieu amalul kasir as-sholata kana salat bihi kalawan ieu amalul qalil amal amalu anapun ari pagawean al qalilu anu saeutik eta fala tabtulu maka teu ngabatalkeun fala tabtulu maka teu batal naon as-sholatu salat bihi kalawan ieu amalul qalil amal amalu anapun ari pagawean al qalilu anu saeutik eta fala tabtulu maka teu batal naon as-sholatu salat bihi kalawan ieu amalul qalil wal hadasu sareng katiluna hadas al asgaru anu leutik awal akbaru sareng anu gede hudusun najasati sareng kaopatna anyar kadatangan najis anyar kadatangan najis allati anu la yufata dihampura anha tina ieu lati allati anu la yufa anu teu dihampura ieu najis najasah kela allati anu la yufa teu dihampura ieu hudusun najasah anha tina ieu allati walau waqa'a sareng lamun tumiba ieu hudusun najasah ala saubihi kana pakaiana ieu eman najasatan kalawan najis ya bisatan anu garing fanafado tuluy ari Sundana ngibaskeun teh naon ngibaskeun kikeun naon Sundana teh kieu kitu kan naon mengibaskan Sundana naon nyingkirkeun dah panapa do tuluy nyingkirkeun ieu eman
saubahu kana bajuna ieu man halan dina pada harita. Fanafado tuluy nyingkirkeun ieu man saubahu kana pakaiana ieu man halan pamain Manchester City. Lam tabtul maka teu batal naon salatuhu salatna ieu mang oman. Halan dina pada harita. Wankisaful aurati satuluina kasabaraha ieu teh 5 kalimana narima kabuka aurat amdan barina ngahaja tong barina kalawan ngahaja. Fa in kasyafa maka lamun ngabukakeun hakana ieu aurat naon arrihu angin. Fasataro tuluy nutupan ieu man hakana ieu inkisaful aurat fil hali lam tabtul naon salatuhu man wa taghyirun niyati sareng kagenepna barobahna niat. Kaayan wiya seperti mangyaya kaayan wiya seperti yen niat ieu man al khuruja kana keluar minas sholati wastidbarul kiblati sareng ka tujuhna nukangan kiblat kaan ya ja'ala saperti yen ngajadikeun ieu manha kana ieu kiblat khalfa dhahrihi ka dina satu kangen tonggongna ieu man. Tonggongna ieu man wal aklu sareng wal aklu sareng ka salapan kadalapana eta apa beureun wasyurbu sareng nginum kopi. Wasyurbu sareng nginum kopi. Kasiron barina kopi Indo Cafe kasiron kalawan anu loba. Kana bukti naon al makulu anu didahar wal masyrubu sareng anu diinum au qalilan atawa anu saeutik illa an yakuna angin yen bukti naon asyasu jalma fi hadhihi surati dina ieu gambaran jahilan barina anu bodoh
mana eta ahli stadion yang anu bocah SpongeBob ya. Mana eta nanaon keur ngajaga stadion si anu mangku. Tahrima dzalika kana haramna itu aklu jeung syurbu. Wal kohatu sareng ka 10na salapan 10 lah bayar tuh beda saeutik berarti anu aya nu ceclok hiji teratur eta mah wal kohatu sareng naon seri tertawa istri eta mah pamagat mah lamun istri lamun kunti wah tak kunti kunti kuntuma wal kohatu sareng wa minhum wa minhum sareng tina ieu kabeh eta tetep dinu kabeh gitu man ari sajalma salah wa minhum man yu'abbaru anha bidhahki ari ciri narupa iman di golna kadua berkariji fiil madina dina pasaran asal opat wa minhum sareng dinu kabeh wa minhum sareng eta tetep dinu kabeh man ari jalma yu'abbaru anu ngaibaratkeun ieu man anha tina ieu kohah bidhahki kalawan seuri wariddatu sareng ka 11na murtad wahia ari ieu murtad eta qat'ul islami pegat agama Islam biqaulin kalawan ucapan au fi'lin atawa pagawean Bismillahirrahmanirrahim dina fasol ieu musannif bade martelakeun tina pirang-pirang pembatalan salat aya syarat salat aya rukun salat tuluy aya naon deui pembatalan salat sadayana saling terkait salat muasah lamun teu cumpon syarat salat muasah lamun teu cumpon rukun salat muasah lamun teu cumpon pembatalan salat keuna kana pembatalan salat disebutkeun wa fi adadi mubtilati salati bilangan-bilangan atau macam-macam perkara anu matah ngabatalkeun kana salat
Walladzi yubtilu bihi sholatu ahada asyara sabaraha hiji cenah ari perkara anu matak ngabatalkeun kana salat teh aya 11 secara gambaran besarna. Lamun diperinci leuwih ti 11 leuwih. Bahkan tina 11 ieu aya ulama anu nyebutkeun pembatalan salat ngan 10 ngahijikeun aklun sareng syurbi teh naon hiji bagian sami jadi 10. Aya 11 kitu nya dinu takrib mah aya 11 tapi dina sarahna meleuwih ti 11 tah. Berebet leuwih ti 11. Kahijina naon cenah anu matak ngabatalkeun kana salat teh kahijina al kalamu ketika salat maca jurumiyah baca al kalamul huwa labdul murakabu mufidu bil wadi wa aksamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun jali makna. Kahijina nyarios tapi nyariosna anu naon ngahaja kasaha nyariosna kajami eta mah nyariosna anu kumaha anu kaharti anu bener eta mah nyariosna bade aya kamaslahatan sareng salat atawa teu aya kamaslahatan sareng salat. Lamun misal posisina aya kamaslahatan sareng salat maka teu naon-naon tapi teu aya kamaslahatan sareng salat matak ngabatalkeun. Contoh waqo yaki wikoyatan fahuwa naon wa kiun kin tuluy wadaka mau waqo yaki wikoyatan fahuwa wakin wadaka romanya roma itu teh roma yarmi waqo yaki wikoyatan fahuwa wakin wadaka mau si yun ki wadaka mau kiun wadaka mau ki kiun tuluy amarna ki tah misalkan aya jalmi teh nyarios ki padahal sahuruf tah ngabatalkeun kana salat sabab naon artina ki teh naon jaga anjeun ki atawa i naon i teh tina wa'a tuluy wa'a contoh eta mah naon hurufna bade sahuruf anu ngandung makna batal atawa dua huruf anu ngandung makna batal tapi aya sahuruf teu matak batal tapi teu ngandung maksudna naon eta anu teu ngabatalkeun teh. Contoh tadi sahuruf tapi ngandung makna seperti kia atawa i eta sahuruf tapi ngandung makna tapi lamun sahuruf teu ngandung makna teu naon-naon lamun posisina teu dihaja. Contoh huruf teh aya alif ba ta sa jim ha ho dada roza sa sha so tozo ago fa qop kalaman wahaya nuju salat urang teh keur pareng soleh salat tahajud 1000 rakaat urang teh buah subuhna 2 rakaat duhana 12 rakaat ketika duha urang teh salat duha rakaat ka-12 pas torojol teh santriah nu lapar teh santriahna nu ngangge tiung bodas
Kabeneran urang teh keur loba duit karek meser nasi padang disimpan dina lomari. Parang santriah eta teh nuju salat duha. Salat duha tuh. Salat lohor lah. Maghrib anu jahar. Maghrib anu jahar. Nuju salat maghrib keleunceng teh santri tadi teh kabagian nasi MBG anu sore. Aduh lapar cenah. Lapar. Korok. Milari ka dieu teh kenging itu aya nasi padang di luhur lemari nu saha. Apek teh nu Neng Lilis eta teh. Anu lapar nasaha Neng Santi nu lapar. Nuju salat kitunya padahal mah terang, nuju salat ulah diganggu tapi bakating ku lapar gitu. Bakating ahli saum gitu. Neng Lilis nuju salat gitu. Neng Santi teh, Neng Lilis, teh Lilis. Abi lapar wios teh nasi padang di imam ku abi. Wios we 10 uap da teh seueur abi mah kitu. 10 uap. Cek Lilis dibaca, pas maca waladhdallin amin. Pas pertanyaan kitu langsung dijawab naon? Wah, jawab urang. Bismillahirrahmanirrahim. Yos teu abi ieu imam nasi padang ieu nu Lilis. Qaf. Aya. Aya surat Qaf teu? Aya di Quran. Qaf. Wah tuh. Semangat atuh. Alah si dengkopkeun ieu. Tah qop eta maksudna naon? Lamun maksudna kana Quran teu batal. Tapi lamun maksudna ngajawab pertanyaan ti Neng Santi batal salat teh. Qop. Batal eta. Sanes sabab naon? Maksudna sanes Quran tapi ngajawab. Qop. Ieu yos jeung ieuna jeung kikilna ulah eta geus batal pisan. Batal pisan. Sahuruf 2 huruf mata ngabatalkeun. Contoh deui seperti ngadehem. Ngabatalkeun ngadehem teh lamun posisina keluar huruf. Wah. Sabab naon sabaraha huruf tah? A, ha, mim, Tapi aya ngahelah nang ehlah teh naon supaya teu batal cara ngadehemna bari balem tong kaluar. Tapi long kieu mah. Ada batal. Jadi ada. Ieu ada keluar ieu mah jurat. Kan ucapan di keluar di suara kan keluar di dia. Gimana tuh? Eta ngabatalkeun kana salat tah ucapan-ucapan anu naon ngahaja. Bari aya kaitan jeung salat teh aya kaitan jeung salat. Tapi lamun aya kaitan sareng salat misal ketika salat anu bersin yarhamukallah teu naon-naon. Ketika salat naon seperti doa naon, doa-doa Quran dibaca urangna teu naon-naon. Intina ketika salat ulah nyarios selain babacaan salat, fokuskeun we kana salat. Contoh deui anu teu aya dina takrib, ayana dina bajuri seperti naon? Manjangkeun rukun qasir. Naon rukun qasir teh seperti i'tidal sareng duduk di antara 2 sujud. I'tidalnya standarna paling 10 detik. Ieu i'tidal setengah jam. Sami Allahu liman hamidah setengah jam batal salatna. Atawa dina duduk di antara 2 sujud. Allahu akbar kuduna Robbi gfirli warhamni wajiburni. Ieu mah kuluncung panjang setengah jam batal tah. Tapi lamun misal posisina dina rukun-rukun anu tawil seperti naon? Qiyam sareng
sujud maka eta teu ngabatalkeun salat. Hok bade salat tatina 2 jam moal ngabatalkeun kuat mah sujud sugan 5 jam goler kan itu mah eta mah lain sujud mah eta mah kitu we spesialis santri sarua jiga abi baheula gitu sujud lila teuing goler tuluy naon deui cenah seperti naon nyiap imam teh karek sujud nu kahiji urang jeung naik sujud kadua batal tah lamun posisina 2 rukun naon we 2 rukun teh kahijina naik tina sujud kaduana urang naon deui tumanina matak lamun urang posisina naik nu sujud imam acan lalaunan tong balik deui ka dieu tong balik deui ka nambahan deui rukun kieu lalaunan teh acan nagoana kieu bade laun ke bareng imam terus imam duduk dana 2 sujud urang kakara tong balik deui nya lamun balik deui nambahan rukunnya batal teh ya saperti naon deui cenah nganu ngabatalkeun kana salat teh saperti neleg ciduh anu ciduna tos kaluar tina ieu ya di depan di dieu offset di dieu di kumbung-kumbung di situ lagi gitu batal tapi lamun di dieu keneh teh naon dilebat keneh mah batal naon deui cenah anu matak ngabatalkeun kana salat teh wah seueur nya lamun di guar mah leuwih ti 11 anu utamana naon nyarios anu dihaja bari nyariosna ka harti ka jalmi eta mah bade kamaslahatan sareng salat atau teu aya kamaslahatan sareng salat batal salat anu kaduana naon gerakan anu seueur sabaraha seueur teh 3 gerakan contoh tilu eta mah ngahaja atawa hilap batal ieu mah poho urang teh keur salat di urang teh kieu we dieu pindah ka dieu ieu poho batal teu aya dihampura ketika salat mah kumaha ari cara ngetang 3 gerakan teh contoh ya tangan ya adi sakali bisa ke salat kieu cet sakali lamun aya jeda cicing geus sakali kita maksudnya sakali teh lamun teu aya jeda disebut sakali lamun aya jeda disebut 2 kali saat ketika salat cet ka dieu cicing otomatis sakali teh handap di 2 tah tapi lamun posisina kieu hiji 2 posisina kieu hiji 2 eta lamun dina gerakan naon tangan kumaha lamun kaki wah kaki mah double kaki bisa dihitung salangkah teh 2 gerakan bisa dihitung salangkah teh sagerakan kumaha lengkahna lamun lengkahna jauh sakit ketika sholat kan sok aya ngamamu moal teh sok aya inisiatif aya nu kitu tara batal kade sholatna sabab naon jauh mun bade kieu ngalengkahna tah cet sabab naon lengkah kaki dietang 2 meskipun ina salengkah 2 gerakan kumaha maju bisa dietang salangkah teh biasa dietang 2 gerakan tiasa dietang sagerakan kumaha cara ngalengkahna lamun posisi ngalengkahna ieu di dieu ieu ngaliwat ka dieu tah cek ieu 2 tapi lamun di dieu mah tuangan ieu cek ieu hiji bukan ieu 2 paham teu aya dalam salat mundur lalaunan cek tong langsung salikus kieu jika ada penalti kumaha cara ngakalana misalkan aya ieu mamu di tukangnya imam urang biasa panggilnya imam jadi imam ieu di dieu sok aya kan mamu rada tukangan di urang kitu nya engke we tong ka bareng ke pas ruku kieu ruku teh kayak kieu deui
Nah pas kieu sami Allah ngakalan karar itu. Nah eta gerakan-gerakan anu ngabatalkeun kana salat. Kumaha lamun gerakan-gerakan anu tipis-tipis? Contoh tipis-tipis naon? Gerakan jari. Bade 1000 rakaat ge moal 1000 gerakan ge moal. Kieu misal. Moal batalkeun kieu. Moal. Atawa naon? Mata iya kieu urang moal mata tapi lamun bibir mah bisa bibir beda deui beda deui bibir mah inu aralita mata loba lah gerakan-gerakan lamun aya konser lamun sanes konser ketika aya hajat atau salat ting 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 Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanirrahim teu batalkeun ana sakumaha we tawaki atau halis teu naon tah teu bisa aya awewe gitu teu batalkeun dengan era we gitu ya salat eta tah batalnya gerakan-gerakan salat lain atau sekali belah dina sapinah ge saterasa naon cenah wal hadasul asgaru awil akbaru ketika salat tiba-tiba hitut eta batal ketika salat tiba-tiba keluar cai ompol batal ketika salat tiba-tiba naon keluar darah getih head batal salatna keluar sesuatu tina palawangan depan maupun belakang batal baik anu galib seperti cai ompol atau anu goer galib seperti naon urang teh BAB keluar paku misal sok aya wae nu kitu teh BAB keluar hinis tu panjang teh nih pasti betot teh tinu usus di dieu teh kabayang gitu batal tah beda deui jeung cai mani teu batal cai mani mah wuduna salatna mah batal gitu atawa kadatangan najis contoh kadatangan najis naon tapi najisna anu allatila najisna anu allatila yufa anha najis anu teu dihampura ketika salat aya najis dihampura dina cai teu dihampura dina salat dihampura dina cai teu dihampura dina salat atawa dihampura dina salat teu dihampura dina cai contoh naon seperti bulu-bulu hewan kucing atawa jangjang nasiraru atawa nyamuk anu loba getihna eta ngabatalkeun tapi lamun posisi cai mah teu naon-naon contoh ketika sholat aya naon si jangjang siraru teh murah ka dieu tah eta disebut naon hudusun najasah kadatangan najis sabab buluna jangjangna silaru eta najis sabab keluar dina naon keluar dina awakna silaruna jadi bangke kan kasebutna tah lamun posisina kitu allati la yufa anha walau waqa ala saubihi najasatan yabisatan lamun posisina kadatangan najisna anu garing seperti naon tadi bulu kucing atawa jangjang naon silaru lamun ketika kadatangan najis bari najisna garing harita keneh digitukeun saukuran lapad subhanallah berarti subhanallah aya 3 detik 2 detik subhanallah 2 detiknya lamun misalkan leuwih ti 2 detik si najis eta teu dikibaskeun ku urang maka salatna batal tapi lamun datang najis anu garing cek tiba-tiba dikitukeun urang cek maka teu batal salatna
Sabab naon ngibaskeuna saukuran sahandapeun lafaz subhanallah. Tapi lamun misalkan posisina ieu aya naon jangjang siraru diantepkeun heula kali kitu kan salatna batal. Kumaha posisina najis anu najis baseuh, misalnya najis baseuh mah harita keneh langsung batal salatna. Ketika salat lamun ngiring pendapat anu mu'tamad keuleuncung teh aya naon hayam BAB dinu tonggong da saeutik kalieu naik hayam dinu tonggong jo batal salatna. Atau naon budak leutik kitunya anu ngompot teu acan bebersih nyabak urang nangkel urang batal ta salatna lamun posisina najis anu naon baseuh. Tapi lamun posisina najisna anu garing harita keneh dibuang ku urang maka teu batal salatna. Saterasna naon cenah kabuka aurat. Aya kabuka aurat, aya ngabuka aurat. Matak disebut naon inkisab. Inkisab teh naon kabuka ku hal anu sejen seperti naon ku angin. Ketika salat tiba-tiba angin naik tas sarung urang teh ka pingping ka dieu. Lamun teu buru-buru ditutupan batal salat. Tapi lamun buru-buru ditutupan ketika naik ka luhur tutupan langsung urang maka teu batal salatna. Kumaha lamun dibuka ngahaja dibuka ngahaja beda deui. Teu hideung ka salat teh jo puakeun ka luhur sarung teh. Kana pun eta mah batal harita keneh kitu nya. Bade dihaja eta mah batal. Kumaha lamun ngabukana seperti angin tadi tuluy ditutupan maka teu batal salatna. Kadang istri gitunya mukena supaya kitu teu haja kabuka cek enggak gitukeun. Saya ka kitukeun enggak tutupan. Ku angin ngan jarang ku angin mah aya wae ngan jarang gitu. Anu kabuka ketika salat kabuka ku angin. Kabuka jarang tapi aya wae. Saterasna naon cenah anu ngabatalkeun teh barobah niat. Ketika salat ki urang teh alas ya ingat tadi tinggalin duit di WC 50.000 batalkeun gitu. Aya kitu tah batalkeun gitu. Tos aya niatan batalkeun kitu geus batal eta mah. Batalkeun gitu. Wah batal atuh salatna eta. Ketika salat aduh Persib euy main. Aduh apa kieu mah urang teh. Taku lapat kitu ge ku niat kitu ge batal salatna teh. Sabab naon kaluar tina niat salat. Saterasa naon wastidbarul kiblati. Kaluar tina arah kiblat. Kudada posisi kiblat batin. Misal kieu kita kiblat tiba-tiba orang kieu salat batal ta salatna lamun teu buru-buru dikiekeun. Jika salam assalamualaikum batal ta salat. Kieu assalamualaikum assalamualaikum batal tah kieu adenya salat teh sok aya kieu dia budak. Tapi lamun posisina kieu culang cireung teu naon salat kira salat kieu urang teh ningali TV kieu salat saya TV bismillahirrahmanirrahim di ka kiblat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin teu batal salatna teu batal. Bahkan kamari viral nuju bulan puasa tarawehan hari kahiji pun selama pas Persib main teh eta di masjid nu biasana TV didamelkeun naon monitor wajah waktu salat disetel laga Persib ketika taraweh di masjid mana eta hayang abi neneang kadinya betah salat di dieu teh ya Persib ruku teh kieu aya eta asli duka di daerah mana tah di depan pisan pas ke arah kaki belakang di luar aya TV soalnya TV gitunya kieu bade nonton Persib bismillahirrahmanirrahim amin
kabayang teh ku niat DKM na nyetel laga Persib teu batal kieu mah bade kieu urang kieu teu batal sabab naon da kiblat mati nu dada hasil kepala tuluy naon makan minum baik sakedik atawa anu seueur mata kabatalkeun bisa aya remeh ya sarta acan salat teh aja dia diteleg ku urang batal tuluy deui naon deui cenah kumaha posina ieu mah bodoh bodoh mah teu naon-naon lamun bodoh sugan teh ketika salat dahar sapiring nasi padang teh ngabatalkeun abi teh nuju salat aya nasi padang di imam ku abi teh sugan teh ngabatalkeun lamun posina jalmi nu bodoh teu batal tapi lamun posina jalmi anu ngartos batal salatna sareng naon suri teh urang teh ketika salat teh aya kan baru udah masuk aya ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim aya baru udah gitu komo lamun baru udah teh CS gitu seuri hiji bakal merewet kali itu teh seuri teh pada teu kaharti naon nu dikasirieun teh tapi lamun seuri naon batal atau seuri naon batal tah salatna tuluy terakhir naon ngabatalkeun kana salat teh nyaeta murtad. Ari murtad kabagi kana tilu aya murtad pagawean, aya murtad ucapan, aya murtad i'tiqadiyah. Ari murtad naon ucapan seperti naon? Urang teu percaya Nabi Muhammad diturunkeun jadi nabi. Eta murtad ucapan teh. Urang teu percaya. Atawa kieu Quran bohong. Dauhan we Allah bohong Quran mah batal tah Islam urang sabab naon murtad tina ucapan atau naon murtad pagawean contoh urang tiba-tiba naon nyepertikeun ibadah-ibadah orang-orang non Islam seperti naon tiba-tiba urang kieu kumaha sih eta teh apa wan nu Kristen soal kieu nya kumaha lah kitu tapi niatan urang teh Kristen kieu tawa Buddha kumaha Tokyo kumaha gitu tapi aya niatan teh kadan ieu mah agama itu ang turutan ku urang aya niatan kitu maka batal ta Islamna atau murtad naon i'tiqadiyah seperti naon teu percaya Allah teh ngagaduhan zat atawa Allah teh kieu Allah mah teu eta teu wujud Allah mah teu kidam Allah mah teu baku eta mah murtad pisan batal tak keislamanana faslun fi adadi rakaati salat wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik